Kateterku basa kalang suku mangsa. Ketinggalan poe nyasab dina waktu. Ayeuna isukan jeung kamari. Kahiji niatna diri mikaharep ngapi milik nu sajati. Kadang kahayang sok beda jeung kenyataan. Padahal lalampahan asa bener dina ngalakonan. Asa geus bener dina ngajalanan, tapi anger kenyataan teu sesuai jeung harepan. Pangjajab doa inung bapa teu weleh maparina dina unggal mangsa. Harepan anjeunna hoyong hirup alurang teh bahagja. Nasib diri nu sakieu buktosna lain salah doa anjeunna. Meureun doa inung bapa teh kahalang ku kalakuan urang nu sok migawe dosa. Ayeuna urang teu bisa walakaya mamawa kasusah nu sakieu gedena. Ya Allah, hapunten dina sagala kelupatan diri.